I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arurang ti kelompok 5, bade ningalikeun hasil kerja arurang. Soal sisindiran. Sate acanana, tepangkeun wasta abdi Febi Febrianti. Tepangkeun wasta abdi Alida Zahra Febriana. Tepangkeun wasta abdi Amara Hairani Himawan. Tepangkeun wasta abdi Ida Kusuma. Tepangkeun wasta abdi Putri Kumalasari. Tepangkeun wasta abdi Rasalin Zara Atmaja. Sampurasun Karamayana kumaha karang eta teh. Sampurasun kasadayana kumaha daramang ieu teh. Alhamdulillah damang. Aya budak meuni bager, jaba kasep meuni kabita. Halo sobat, kumaha cager? Mun ayana naon kudu carita. Aranggo urang ngobrol. Ka pasar mereka handphone. Diajar pasker corona. Diajarna make handphone. Aya beca, sorana kring-kring, daring. Kumaha tuh sekolah daringna? Abdi mah teu resep sakola daring, terame. Bener euy, teu rame nya. Ramean sekolah biasa, bisa papanggi jeung babaturan, diajar bareng deui. Bade naon anjeun ka si Lina? Urang jeung Lina bade diajar. Bade kumaha oge kondisina, urang kedah tetep diajar. Abdi aya wawangsalan anu pas kanggo nembang. Sok atuh naon? Nu teu kenging ditinggalkeun, di bengkel teh aya ban. Naon coba? Naon? Kewajiban. Oh. Kalau di kata siswa di Kalimantan aya suku Banjar. Namun coba Diajar. diajar. Weh. Tah, jadi kewajiban orang salaku siswa teh diajar. Piraku ku sabab pandemi orang teh jadi diajar. Pan sakola mah nomor hiji. SMA nomor hiji di Karawang. Keris teh benda pusaka. Naon coba? Swansaka. Weh, bener. Ari kelas anu urang nyaah, tukang bubur naik haji. IPA hiji. Weh, bener deui euy. Terakhir. Nama kelas MIPA hiji. Emam bari makan roti cane. Naon roti cane? Pan maripone. Beda deui atuh, eta mah maripon. Kela. Ngomongkeun pandemi, kumaha paratuh teu ka para tokoh kesehatan anu dianjurkeun ku pamarentah? Ngajalankeun atuh, pan eta ge tos jadi kewajiban urang salaku manusia nu paduli lingkungan jeung kasehatan. Lamun abdi ka Ciater, karasan henteu cekap. Lamun abdi make masker, karasan teh sok ngap. Tah 1 Tah, pisan. Anggo naon meuli lemper da urang mah apling kalau make masker da urang mah teu geuring. Jeh, tong kitu atuh. Nganggo masker teh wajib. Nyieun dosa teu karasa. Sabari abdi micin runtah. Hayu urang ngadoa kanu kuasa, meh corona gancang musnah. Oke, siap Teteh. Oke, siap Teteh. Barudak.
abdi bari naros. Mangga. Aranjeun teh di imah wae kan nya, teu kaluar imah lamun teu perlu. Muhun teh, kunaon atuh? Sabab Sering dah. ulah rek ngalagurami bisi kaala arwana, ulah kumpul dinu rame bisi katepa ku corona. Muhun ta bener pisan. Ayeuna teh urang kedah sabar, kedah bersyukur. Kusabab dibere waktos pikeun ngajaga diri sorangan, babaturan, sareng lingkungan ti virus corona. Nganggo cara icing di imah barijeng teka mana-mana. Betul, betul, betul. Nah, jadi si Ipin. Oh. Barudak, Euy, dinten ieu aya nu jaipongan. Abdi hoyong ninggal acarana. Abdi sono kalarungsangan. Hoyong pendak ka sadayana. meni sono pisan. Muhun abdi oge meni sono dari sakola daring aman teu barudak. Jam isuk make bala-bala, langsung diemam sangkan teka tiisan. Sanajan teu kudu sakola, meni ripuh tugasna loba pisan. Jalan mau dukuh di jalan ditarikan. Geus ulah ngeuh wae atuh. Pancen teh keur seueur pisan. Kaci kampek meser asinan. Tehilap meser karupuk. Diajar jarak jauh rumit pisan. Tambah seueur pada melah numpuk. Di bumi usaha kudu karampi sakurantina. Teu pindah teu kumaha hayu rasakeun cenah. Sikep nutara, Ini kumadean, rasa aja. manitara, masihan kabar. Sabar. Pan di pasihan tugas teh, meh tambah ngartos pelajaranna. Mun numpuk, cicil saeutik-saeutik. Asal aya kahayang jeung usaha, pasti rengse. Lamun urang ka Pangandaran, moal hese dagangna. Lamun urang boga kadaekan, moal hese diajarna. Main game meni kudu miring-miring, si Cahya meni serius karena gamena. Kedah semangat ngajalankeun sakola daring, sok percaya urang tiasa ngajalankeun sadayana. Ulah riet mikiran si iring. Da eta mah teu kedah dipikirkeun. Ulah riet mikiran sakola daring. Da eta mah kedahna diterima jeung dijalankeun. Abdi bade nyarita. Tangga abdi aya nu lolos ka Universitas Gadjah Mada. Meni hebat pisannya, kumahan coba jadi pintar kos manehna. Lamun jalan bumuter kudu lewat balai desa. Lamun hayang jadi pinter kudu rajin sakolana. Kan bari lempar, kudu balik lewat Jakarta. Lamun kuring hayang pinter, kudu rajin diajarna. Abdi ge aya ye saran mah gampang pinter. Among ka Jogja meuli lemper, eueutna wedang jahe. Lamun arurang hayang pinter, ulah loba teuing sare. Saha nu jam BDR sare wae. Tah si Putri tah sok telat wae mun BDR teh. Fitnah si Amara. Buah gedang asa baruruk, nu hoyong buahna ceurik meni nyaring. Urang kedah bangun isuk-isuk, meh teu kabeurangan keur sakolah daring. Kabi. Tapi nya, tetangga abdi mah ngadon ngomong kieu. Goreng hayam jeung sayur kangkung. Ditambah ku sayur toge. Niat hate gawe bareng, percuma kuliah oge. Kabayan nolak buaya. Buayana
rek ngelawan. Kuliah ngahamburkan biaya, mending langsung dagang. Tapi pan kuliah teh penting pisan kusabab syarat kerja teh aya nama minimal sarjana tawa D3. Tapi abdi teh bingung bade kuliah di mana. Jaba da abdi mah teu diizinan kaluar di luar Pulau Jawa teh. Cenah mah meh uihna gampang. Kabayan meli buah. Meli buah Kak Mak Yaya. Tong bingung meang kuliah di kota Bandung deh tos aya. Oh. Kabayan balik ka imah. Nyieun es teh meni segar. Kuliah mah tong dibuat sesah. Nu pasti mah getol diajar. Sing getol minum jajamu, nu guna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, nu guna dunia akhirat. Aranjeun atos engke pancen basa Sunda. Pancen anu mana? Wangun puisi dina sastra Sunda. Cai nyurulung ngocor tikeran. Sisindiran. Oh, Salah Lumayan. sahiji bentuk sisindiran. Mun diajar tong asal-asalan. Wawangsalan. Oh, abi encan soalnya teu ngartos. Ari Ica ngartos teu. Pangajarkeun atuh. Dapat aya artos. Lain abdi bade sombong, da abdi oge teu ngartos. Abdi ngartos. Abdi oge ngartos. Tugas utama sadaya guru bunga di kebon teh tos marekar ngajar. Sok atuh Febi jeung Putri ngajar, abdi teh teu acan ngartos. Muhun. Hayu atuh engke sonten dinten ieu tiasa. Tiasa. Disebut napi kahadean. Isuk-isuk emam sukun hatur nuhun. Kecap kanggo nembal nuhun, meja alus ti kai cendana sawangsulna. Muhun atuh ya barudak abdi bade pamit heula. Engke sonten pendak deui. Muhun, ting sarumangetnya ngerjakeun kagiatanna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.